Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Erin Ervani, simkuring guru bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Majalaya, Kabupaten Bandung. Mangrupa mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Kategori hiji angkatan 2. Baris ngalaksanakeun uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Nomor UKG 2015 028 42 780. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha daramang? Tos ngadoa teh can? Mangga dipimpin heula doana ku Syahrul. Saya Mbak pada acara kawitan pembelajaran doa bareng-bareng dimulai. Doa refleks. Saya Mbak aturkeun salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna saha anu teu hadir? Ieu sadayana kelas 12 MIPA 5 teh sadayana 30 genep jalmi. Saha anu teu hadir? Nabil sareng Alfi nuju Tedamang Bu. Jahra Farel sareng Sapina nuju aya ka peryogian. Oh, mohon. Mudah-mudahan anu teu damang kurang doakeun sing enggal damangnya. Amin. Ya, mangga. Satu acana kana pangajaran, urang es breaking heula nya supados hideup langkung sumanget deui. Urang ngahaleuangkeun kawih nu judulna Basa Sunda. Siap? Siap. Sarapa sadayana? Insyaallah. Siap. Yuk, sadayana ngadeg. Tadi parantos urang es breaking nya kumaha langkung sumanget teh diajarna. Tadi bahasa Sunda, cenah bahasa Sunda teh memang kudu dipiara ku urangnya, kudu dimumule, muhun. Tah cobi ibu bade naros ayeuna kinten-kinten lawungan kamari urang parantos diajar naon cobi. Ya. Diajar pedaran tradisi Sunda, Bu. Diajar pedaran tradisi Sunda. Cobi Rifki naon wae kamari teh urang diajar naon wae? Aya wangunan pedaran, Bu. Aya ciri-ciri teknik nulis pedaran, sareng ngadamel pedaran, sareng oge diajar ngeunaan adat tradisi budaya Sunda, Bu. Oh, muhun. Lara emra Rifki. Ya, Rifki emut keneh nya lawungan kamari teh urang parantos diajar pedaran tradisi Sunda.
Hidup parantos ngadamel pedaran tradisi Sunda, oge parantos presentasinya kamari teh nya aya anu ngeunaan naon we tradisi Sundana. Wah, tradisi 7 bulanan. Mula Sara Bali sakedap hiji-hiji. Dina naon? Nguburkeun Bali atanapi mula Sara Bali. Naon deui? Siraman. Seueur nya, seueur pisan. Tah, dina dinten ayeuna ibu baris ngadugikeun materi ngeunaan artikel. Cik kira-kira naon patalina pedaran tradisi Sunda materi anu kamari sareng materi ayeuna nyaeta artikel. Cung. Ya, Nina, mangga. Setelah abdi mah ibu kami pedaran dimuat dina majalah atanapi koran eta teh tiasa dijanten artikel. Oh, muhun. Empres kanggo Nina. Ya, saya Nina. Upami pedaran tradisi Sunda anu parantos ku hidup kamari di damelnya, dijieun ditulis, upami dimuat dina koran atanapi majalah tiasa janten artikel. Oke, lajeng dina dinten ayeuna ibu baris ngalaksanakeun pangajaran ngagunakeun model PBL atanapi problem based learning. Dibintangan ke bukuna. Siap? Jadi saha wae nu aktif dina dinten ayeuna yeuh. Aktif seueur bintangna engke kenging nilai play anu pangseueurna ku ibu dipasihan reward anu sanes. Siapnya? Oke, lajeng. Tah, aya quotes of the day cenah dina dinten ayeuna teh. Naon quotes of the day teh? Kata-kata hari ini. Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Naonnya hartina tina paribasa ieu? Ya Adit mangga. Hartina teh nyaeta manusia teh hirup kudu make akal. Oh, nya manusia teh hirup kudu make akal leres. Saya pisan Adit terangnya harti tina paribasa manuk hiber ku jangjalna jalma hirup ku akal. Tah naon patalina jeung urang ayeuna ngalaksanakeun pangajaran? Baris ngadugikeun capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik secara umum memiliki kemampuan berbahasa Sunda untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial budaya, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi atau pesan, gagasan, pikiran atau kehendak dari berbagai tipe teks berbahasa Sunda. Tadi teh tipe teks nanti urang ayeuna diajar tipe teks naon? Nah, teks non fiksi. Tujuan pembelajaran. Janten pangajaran dinten ayeuna teh tujuanana nyaeta ngaliwatan model problem based learning atau melalui model problem based learning peserta didik nyaeta hidup mampu mengevaluasi berbagai informasi, perasaan, gagasan, pikiran dan kehendak dan struktur teks artikel berbahasa Sunda secara kreatif untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat dina teks artikel nate, serta mampu menyajikan, kata hidup presentasi, gitunya, menyajikan informasi atau pesan, gagasan, pikiran dan perasaan dan kreativitas pada teks artikel dalam bentuk monolog, dialog dan gelar wicara berbahasa Sunda secara logis, sistematis, kritis, kreatif sesuai kaidah bahasa dan norma budaya Sunda. Ku ibu baris dibagikeun heula LKPD dibagikeun heula teks artikelna. Mangga engke ku hidup di aos teks artikelna diteleuman oge di paluruh makna yang tersirat dan tersurat. Nah, mangga ayeuna artikelna dibaca. Cobi. Bade ditaroskeun teu, Cung? Ya, kirana. Nama masalah runtah plastik di Seman Genep Tasikmalaya teh sarua jeung masalah runtah di Seman Hiji Majalaya. Muhun. Nah, masalah runtah plastik di SMA Negeri Genep Tasik teh
nah sarua jeung di SMA Negeri Hiji Majalaya. Berarti memang di urang ya masalah tanya. Oke tiasa mangga kirana diseratkeun patarosanana. Tina kamis bersih, nah aya deui tarekah pikeun ngurangan runtah plastik. Salian tina kemis bersih nah aya solusi gitunya tarekah kanggo ngurangan runtah plastik. Ya, mangga aya ieu na teu spidolna teu aya ya, mangga. Mangga. Kadia pi spidolna bager hei. Ya, nu kahiji naha masalah runtah plastik teh nyeratna ieu plastik di SMA Negeri Genep Tasikmalaya teh sarua jeung masalah runtah di SMA Negeri Hiji Majalaya. Oke, ieu tiasa didamel hipotesisna? Hipotesisna naon? Jantan hipotesisnya naon dugaan sementara. Kayak hidap ngawaler diwaler ku hidap oge ieu dugaan sementarana tina patarosan ieu. Anu kaduanya eta salian tina kemis bersih naha aya deui tarekah berarti ena dicurag atau napi? Curag. Tarekah pikeun ngurangan runtah plastik. Sami ieu oge tiasa didamel nah, okay. Cobi kinten-kinten naonnya hipotesisna tanapi jawaban sementara mangga cung anu baris ngadugikeun sagit mangga. Kanggo pertorosan energi, naon masalah runtah plastik di Seman Genep Tasikmalaya teh sami jeung masalah runtah di Seman Hiji Majalaya. Muhun leres Bu sami masalah runtah plastik di SMA Genep Tasikmalaya teh sami sareng masalah runtah di Seman Hiji Majalaya Bu kumargi abi masih kene osok ninggal di kantin-kantin masih kene ngagarunakeun plastik Bu kanggo ngawadahan kadaharanana sapertos cimol seblak. Oke. Marimas karena itu. Muhun. Sip, empra kanggo sagir. Ieu kedah di leuwih di telemannya tiasa janten kurang didamel panalungtikannya. Masalah ngeunaan di kantin teh naon wae? Wadah styrofoam kanggo seblak mangga itunya. Jawabanna aya nyaeta operasi semut di mana siswa-siswi teh dikumpulkeun teras dipiwara menyandakan sampah anu runtah anu katenjo boh eta anu milik sorangan atau anu milik nu batur gitu terus dipiceun ka anu sampah kana tong sampah anu wadah runtah nya rada runtah empra kanggo Siti Sarah. Oke tah ayeuna mangga hidep calikna per kelompok anu minggon kamari ku ibu atos dibentuk nya sasarengan sareng hidep mangga calikna per kelompok lajeng ke ku ibu di pasien LKPD hidep nganalisis masalah nu aya dina artikel eta janten diteuleman naon wae informasi nu aya dina artikel anu tadi parantos ku hidep dibaca sasarengan sareng kelompok disawalakeun naon anu ngabalukarkeun hal eta terjadi tanapi kajadian lajeng oge akibatna bakal kumaha. Teu acan urang ngalaksanakeun kagiatan nganalisis masalah. Ibu gaduh media word wall. Tangke unggal kelompok kan aya 5 kelompoknya ieu nya. Mangga sakelompokna pilari kecap nu aya dina word search. Papayun-payun saha unggal kelompokna. Pangpayuna mendak aya kecapna teh 5 engke patalikeun kecap anu aya dina word wall eta teh sareng materi artikel anu nuju dibahas ku urang. Siap nya? Siap. Hey. Yuk. Cobi kelompok hiji dugi ka kelompok 5. Ya, Joshua mangga. Joshua kelompok hiji 2 3 4. Josia kelompok 4 nyaeta fakta, berarti engke diwaler ke kelompok 4. Syahrul kelompok nu sanes, tong kelompok nu sami nya, teu kelompok nu sami.
Argumentasi Sahrul. Buka tilu, kelompok tilu tadi mendak kecap naon, mangga. Tadi abdi mendapat kecap argumentasi. Argumentasi. Cobi patalikeun kecap argumentasi sareng materi artikel. Patalin argumentasi sareng artikel nyata argumentasi nyata pamadegan si penulis yang ngadukung fakta-fakta anu aya dina artikel eta. Mantap, Empra. Anu kaopat. Jadi kelompok jawab fakta, nyata di artikel teh kudu ngandung fakta atau bener kejadianana. Ohon, Empra. Jantan kedah dipaluru heula, bisa jadi artikel anu biasana kan ayeuna sok seueur aya di media sosialnya, aya artikel dina media sosial. Urang teh kudu apal heula fakta asana pisanes eta teh kitu. Jantan urang kudu memvalidasi, memverifikasi gitu. Bilih janten artikel eta teh eusina hoax. Nah, oke. Saya Husna heula. Enggak di eusian dipaluru disalwalakeun tanapi didiskusikeun nya unggal kelompok. Lajeng ieu aya buku oge mangle bilih peryogi kanggo bahan studi pustaka hidupnya tiasa dicanak ieu hiji ewang mangga. Di kelompok 5 eta tina barcode mohon mangga. Tiasa diseratkeun fakta-fakta nu aya di dinya. Biasa Goreng disangka. baris ngadugikeun ngeunaan artikel atau hasil analisis dina artikel anu judulna ngurangan rusak plastik tarekah miara alam jeung lingkungan. Tah di dieu aya pek genrekeun masalah dina artikel nu hidup dibaca. Nah, artikel tadi ku abdi sareng rencana dibaca teh ngagenrekeun ngeunaan cara ngurangan runtak plastik utaminana di sakolahan. Kusabab runtak plastik teh lila pisan ngan hiji jeung taneuh teh bisa nepi 10 duhikeun ka 10.000 tahun lilana. Nah, bahan kimia nu dina plastik oge biasa ngarusak lingkungan atawa ngarusak taneuh pangkahanan karena kusabab biasa nurunkeun kasuburan sadeu. Tadi dieu aya sebab akibatna. Sebabna teh numpukna rusak jeung lingkungan sakola. Oh, baluran teh. Runtah jeung lingkungan sakola. Contohna di kantin, di lapang voli, di lapang basket, dihareupeun kelas 10, 11, 12 jeung sajabana. Teras oge kurangna kasadaran siswa-siswi dina micen runtah kana tepatna nu nyebabkeun lingkungan sakola henteu resik jeung masih keneh ngagunakeun plastik pikeun media jeung ngabungkusan dakana-karanana. Di dina masalah runtah ieu nyata ngayangkeun seminggu sekali program tanpa runtah atawa sapertos nyana misting sareng kopis di bumi aya deui dumasar kang kagiatan kamari kalima. Ya, mangga ayeuna ka kelompok 2. Sanu bare kapayun? Rani sareng? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di kelompok 2 tepangkeun wastapun Rani Rahmawati, wastapun Agung Supriyadi. Simkuring di dieu baris ngadugikeun hasil diskusi kelompok ngeunaan analisis artikel anu judulna ngurangan runtah plastik tarekan miara alam jeung lingkungan. Dia aya pek jenrekeun
Waalaikumsalam. Mangga Rani sareng Ajeng calik deui. Kelompok sabarahaeun ayeuna? Mangga ka kelompok 3 kanggo ngadugikeun hasil analisis. Gebi sareng Divina, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring dipinang Melani Putri. Simkuring Dewi Purnama. Wakil di kelompok 3 baris ngadugikeun artikel anu judulna Ngurangan Runtah Plastik Tarekah Miara Alam jeung Lingkungan. Dia aya katarosan pek jentrekeun masalah dina artikel nu hidup dibaca. Masalah dina artikel eta nyaeta ngeunaan lobana sampah di SMA negeri Runtah SMA negeri Dina Tasikmalaya. Nyaeta hesena runtah diuraykeun butuh 400 tahun eta sampah eta runtah diuraykeun jeung runtah plastik bisa ngabahayakeun kesehatan. Oge ngabahayakeun kana ngarusak lingkungan. Katarosan kadua, sawalakeun jeung babaturan kelompok anu ngabarukakeun masalah eta teh dan sababna nyaeta kurangna kasadaran siswa anu mikeun runtah anu akibatkeun lobana runtah plastik di SMA Negeri Genep Tasikmalaya. Katarosan katilu, jentrekeun 3 alternatif solusi pikeun pengumpulan masalah anu kapangurus sabaraha dina baca artikel. Anu kahiji teh ngalakukeun 3R, nyaeta reus, versus, sareng recycle. Nu kadua warga sakolati nyaeta wadah nyaliran supados ngurangan sampah plastik. Anu katilu, numbuhkeun kasadaran pikeun biara alam sarta lingkungan sekitar. Sakitu anu simkuring sareng sama simkuring di dugikeun hapunten pilih ayat kalepatan. Wabillahi Nuhun. Waalaikumsalam. Mangga ayeuna bagian kelompok opat. Mangga ka kelompok opat. Sanu kapayuna Joshua sareng Caska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sangat rencana diri wakil di kelompok 4 pada ngadugikeun hasil diskusi anu judulna mengurangan runtah plastik. Saterasa anu materi pangkeun Mas Tapun Joshua ditarahan ya. Astagfirullah sesakian alhamdulillah. Apa teruskan lagi? Pek jentrekeun masalah dina artikel nu kuring dibaca. Masalah dina artikel nu kuring dibaca, masalah itu teh bahwa sampah plastik teh bila teruraina. Sareng dalam ngai nama anu sampah plastik teh babar digunakeun, jeung salah digunakeun sabab sampah plastik teh babari gitu, simpel kerjana. Jeung bangsa Indonesia teh kasus kalimat Pansera sampah plastik di dunia pas tahun 2020. Terus saya oke dina hasil tadi di sekian aya komposisi sampah sisa makanan teh aya 40,7%, terus aya kayu sareng ranting daun teh 12,3%, terus aya kertas sareng santan teh 11,1%, terus anu lain-lainna 4,9%. Sekarang matarasan kedua, sawalakeun di matarasan kelompok naon ngabalukakeun masalah EKT. Anu kahiji dina kalakuan siswa SMA beradaptasi sareng selain di Majalaya teh masuk jeung sampah di mana wae, sareng kurangna kasadaran dina menjadi sampah, terus anu nya bikin rentah, terus anu katilu dina tukang dagang anu masih kene make wadah plastik menyebabkan pada plastik teh selagi ngalobaan. Terus anu paturasan katilu jentrekeun 3 alternatif solusi pikeun pengumpulan masalah anu kapalulus sabada hidup nasa artikel. Anu kahiji ngaganti sampah runtah plastik teh wadahnya ngangge mesin sareng
Waalaikumsalam. Mangga ayeuna kelompok pamungkas nyata kelompok 5. Saha nu bade ka payuna? Zahra sareng Fitria. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi saran rencangan waktu di kelompok 5 badai hadirkan hasil analisis artikel wacana terpampang wastapun cara kerja wastapun Fitria Ramadhani anaan tentang plastik anu hese diuraikeun butuh waktu 600 tahun kereta sampah bisa ngahiji jutaan aya oge nu ngapalkeun masalah eta contohna teh kurangna kesadaran siswa jeung siswi karena pentingna micin luntah kana tempatna terus masih kene seueur pedagang kantin anu nggunakeun sampah plastik pikeun media dagangna sakitu wae nu bisa dipihatur hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Emprak sakali deui kanggo 12 di 5. Ya, tos nya tadi hasil analisisna di kelompok hiji, di kelompok 2, di kelompok 3, di kelompok 4, oge di kelompok 5 atos ngadugikeun hasil analisis masalah nu aya dina artikel dipatalikeun sareng masalah nu aya di SMA Negeri Hiji Majalaya. Cobi ayeuna urang refleksi heula nya. Kinten-kinten kagiatan naon wae anu tadi parantos ku urang dilaksanakeun teh. Proses naon wae anu parantos ku urang dilaksanakeun. Aya nu tiasa? Oh, mangga Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Elis di dieu teh bade ngadugikeun naon wae anu atos dilaksanakeun tadi. Di antarana teh aya maca artikel, teras analisis artikel, ngaitkeun patalina masalah ngeunaan luntah plastik di SMA Negeri Tasikmalaya sareng SMA Negeri Hiji Majalaya jeung ngabalukarkeun masalah luntah plastik. Kukituna urang sadayana kudu tiasa nerapkeun 3R nyata rius teh mengurangi, teras aya recycle mendaur ulang, terus nu terakhir teh nyata rius teh nyata menggunakan kembali. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi urang parantos maca hiji artikel anu judulna naon? Ngurangan karya saha? Mohon, karya Irma Dwi Asti. Kurang parantos dianalisis masalah nu aya dina artikel eta. Lajeng hidup oge tiasa matalikeun nya kaayaan di SMA Negeri Genep Tasik sareng di SMA Negeri Hiji Majalaya. Teras oge di damel solusi. Nah, tah ayeuna saparantosna hidup ngarefleksi urang cindekeun hipotesis tadi teh anu parantos ku hidup di damel sewang-sewangan nah ditarima atau ditolak? Ditarima. Ya, jadi tina dua patarosan teh naha aya oge sampai runtah plastik di SMA Negeri Hiji Majalaya sami sareng di SMA Genep Tasik. Jawabanna sami, berarti ditampi. Nu kadua naon deui? Salian tina tamis persis nah aya deui tareka pikeun ngurangan runtah plastik. Ya, tadi nyebatkeun aya nya. Walerana sami, berarti hartina ditarima. Oke, lajeng. Tah, jadi aya nu tiasa nyindekeun teu. Tadi kagiatan anu parantos ku urang dilaksanakeun nah resep. Resep? Resep. Nupang resepna teh palebah manana? Game. Wordwall tadi. Oh, paheula-heula nya unggal kelompok. Tah tidinya hidup ku ibu tos katawis aya parobihan sikep. Nu tadina tadi laleuleus ngawitan tos aya sarumanget habibu kitu nya. Tah cobi urang cindekeun ayeuna mah tina pangajaran anu tadi teh kinten-kinten aya teu mangpaatna kanggo kahirupan urang. Cung. Aya mangga saha ieu teh? Anissa, mangga Anissa.
anu relevan gitu jeung kahirupan urang sapopoe. Kusabab masih keneh gitu murid-murid di SMA Negeri Hiji Majalaya teh masih keneh ngagunakeun bahan atau media nu digunakeun teh tina plastik gitu bahan teh. Tah biasa plastik teh sakali pake, tah tina plastik sakali pake eta teh kan langsung dipikeun. Tah eta teh tiasa ngarusak lingkungan gitu. Terus jadi numpuk gitu runtah nu aya di Indonesia teh. Mana kan SMA Negeri Majalaya teh kan aya di Indonesia gitu. Janten kita kan dikirim tah ka Bantar Gebang biasa namanya di TPPS gitu tempat pembuangan runtah gitu nya aman ieu nama. Tah didinya teh jadi nyeueuran gitu. Tah di tadi oge kan aya oge tarekah paragi ngurangan runtah teh nyata ku 3 R kan aya reuse, reduce sareng recycle teh aya manfaatna gitu karena kahirupan urang tiasa ngurangan runtah plastik pikeun di masa depan kena gitu. Mohon. Empra kanggo Anissa. Ya, jadi masalah runtah teh memang masalah diunggah wewengkon. 3 R tadi teh salah sawios tarekahnya nu ku hidup disebatkeun hasil tina P5 teh ya. Nah, nanging tina 3 R anu ieu upami anu 2 mah runtahna tos aya. Nya, jangan tadi menggunakan kembali atau napi merecycle teh nya eta ngadaur ulang. Berarti masalahna eta runtahna tos aya. Tah nu janten kacindakan gitunya upami hoyong ngirangan runtah plastik teh hartina urang kudu nu tadi tanu ngawitannya eta reduce mengurangi gitu. Aya nu masih kene ngagunakeun botol minum plastik, meser cimol masih meser seblak masih tangke mah upami hidup ka sakola teh nyandak misting nya. Terus meser cimol teh mang, meser cimolna ieu ka dieu we tong nganggo plastik gitu. Nuhun. Siap sapertos kitu? Ya, mudah-mudahan masalah runtah ieu teh janten tiasa ditanggulangan ti urangnya. Ti urang kanggo urang deui. Komo dipatalikeun sareng di Majalaya mah teu kaop hujan saeutik? Banjir. Teu kaop hujan saeutik? Banjir. Aya patalina jeung runtah? Iya, sana sok kabanjiran cung. Ya, Nisa sok kabanjiran, Rifki Nurul Huda oge sok kabanjiran. Oke, lajeng. Tah, ayeuna aya teu anu dirasa sateu acan hidup diajar pangajaran ieu teh naon ayeuna janten kumaha. Sateu acanana Anissa deui anu sanes atuh sateu acana urang ngaraos kumaha, ayeuna mangpaatna kumaha. Cobi. Gebi, cik. Yuk. Orangnya jadi sadar diri. Sateu acana kumaha? Sateu acana menjadi kene kagunakeun anu sampah plastik, sampah plastik atau bahan-bahan plastik. Ayeuna kumaha? Ya insyaallah nyenak wadah jalila. Siap, Empra. Oke. Mangga. Tah, ieu Ibu Gaduh si sindiran. Aya nu tiasa macakeun? Dipina, mangga dipina, naon cenah si sindirana? Anu sanes upami dipina nyebatkeun eta, nu sanes kumaha? Cakep. Siap. Dipina. Kue salasa tuang bubur ketan. Dituluykeun kana gorengan. Daripada pikiran loyang hantar. Bahayana ulangan. Mangga kintunkeun link anu parantos ku Ibu dikintunkeun karaninya. Paluasina tanipit ulanganna dina link Google Form. Mangga hideup eusian Google Form eta kanggo bahan evaluasi dina materi artikel. Rantos? Ya,
atos beres, mangga calikna dirobi deui janten tong kelompok. Dilereskeun deui ieu naon namina teh bangkuna. Jadi kempelkeun di payunnya. Yah, parantos beres? Ya, dibereskeun deui mejana. Satos ibu pelajaran saha? Bu Pani, geografinya. Muhun. Mangga ayeuna mah ngadoa heula tuh kanggo mungkas pangajaran dinten ayeuna. Sagit, mangga dipinting doana. Kanggo pamungkas, kanggo panutup ieu pangajaran, mangga doa-doa sesarangan, ngadoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Brengsek. Saya agak ngaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.